Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan di sanaos mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok dina acara dongeng Sunda anu maneuh saban dinten kurang didanggukeun. Mitra-mitra kaum dangu sadayana dina dinten ayeuna teh urang neraskeun bagian anu ka-44 na dina carios Aci Kasakten karyana Carsun Bakekok. Mudah-mudahan ya dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalebu panggeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana teu hilap kapalawargi sadayana anu tos masihan supportna ka channel ieu ku jalan subscribe, like, sareng komen. Anu resep mangga di-sharekeun ka media sosial palawargi sadayana. Atuh ku kituna ngaturkeun nuhun oge ka para hadirin terapi ka palawargi sadayana. Anu tos support oge nya terutami ka urang Sumedang, ka urang Sukabumi, ka urang Pandeglang, Cianjur, Karawang, Subang. Nah, Subangnya ka urang Garut, ka urang Tasik. Mugia ieu dongeng teh singa janten hiburannya. Atuh oge kanu nuju aya di Arab Saudi. Aduh, tebih alhamdulillahnya. Henteu hilap kana seni budaya Sunda. Mangga atuh urang dilajengkeun deui nya. Mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang digarap deui. Wilujeng ngadangu. Pamirsa sadaya, Henry harita sanggeus nyelehkeun eta makhluk. Campurkeun ka jirim anu keur ngacolopong. Pok harita Henry ngomong, "Heh, anjeun para dademit, siluman. Nah, anjeun bet megat kaula. Naon maksudna anjeun make jeung nyerang ka kaula?" Ari eta jirim anu ngacoropong tetetela. Jirim hiji nini-nini anu teu hojah, teu usik, teu malik. Ngan perah panona harita katingali melong ka Henry. Ari bibirna nini-nini eta harita runya-renyu cigah arek ngomong, "Manusia, tetela anjeun ngangking kekuatan anu luar biasa. Kaula talu ka anjeun manusia." Henry barang ngadenge kitu, pok di ngomong, "Teteh, anjeun teh geuningan saurang nini-nini. Bangsa naon anjeun teh?" "Kaula siluman olar. Siluman urai." Ceuk eta nini-nini ngaku siluman orai. "Maksud anjeun ngahalangan kaula jeung nyerang ka kaula naon?" "Kaula siluman ular anu ngajaga ieu leuweung, anu nguasai alasoban. Teu hayang tempat kaula disuruduk ku bangsa manusia." "Naha?" "Sabab kaula bisa kaganggu." "Anjeun teu bisa ngalarang. Sakabeh manusia boga hak asup ka ieu lemur atanapi leuweung. Ieu leuweung lain kur nu anjeun hungkul." "Tapi kaula teu hayang bangsa manusia asup ka ieu leuweung." "Ayeuna lamun anjeun geus kieu rek kumaha?" "Kaula tahu. Kaula minta dibebaskeun, kaula leles." "Hade. Samemeh kaula ngabebaskeun. Naon jaminan anjeun lamun kuring dibebaskeun?" "Jaminan kaula arek sinembah sumujud ka anjeun." "Ku cara naon?"
ku cara mere bantuan naon anu dijadikeun kahayang anjeun. Kaula menta saja berhenti eta anjeun ulah wani-wani ngaganggu ke bangsa manusia. Hade manusia kaula bakal ngalaksanakeun naon kahayang anjeun. Tapi kaula ye leles teu bisa ujah. Ceuk eta nini katingali harita beungeutna sumengir lantaran awakna leles dir kapas ka ibunan teu bisa ngahojahkeun awakna saeutik-eutik acan. Hade lamun kitu mah. Tapi naha ucapan anjeun bisa percaya ku kaula. Bangsa kaula tara jalir janji manusia. Naon anu diucapkeun pasti dilaksanakeun. Alus hade lamun kitu mah. Tapi hampura kaula rek nyageurkeun anjeun ku jalan nyiduhan anjeun. Teu naon manusia. Beureum anjeun. Harita nini langsung beureum. Harita Henry nyiduhan kana pelebat tarangna eta nini. Dak dumadak lir ibarat tai kotok kai lir ibarat tai kotok di lebuan. Nini harita ngorejat ngakurinya tina ngajolopongna. Nu saterusna nini nangtung. Tur sumenembah ka Henry anu keur nangtung. Ampun manusia. Kaula nganuhunkeun ka anjeun. Sanggeus kitu harita nini ngakripekeun awakna. Celing harita aya hiji barang lagrag tina awakna. Tetela ditingali eta teh geuningan sabuk. Anu warnana hideung lestreng dijieun tina kulit orai. Gap eta sabuk teh dicokot ku nini. Manusia. Kaula arek mere ieu ka anjeun. Namun anjeun ngabutuhkeun kana tenaga kaula. Tinggal diusap hulu ieu sabuk. Oh, jadi kitu. Eta sabuk ditampanan ku Henry terus diulak-ilik. Hade lamun kitu mah. Kaula teu bisa lila manusia. Sabab bangsa manusia jeung bangsa kaula beda. Kaula mah bisa lila-lila aya di ieu tempat. Harita sanggeus ngomong kitu, eta jirim nini les ilang, leungit ilang tanpa karana jirimna teuing ka mana ngaleosna. Henry nangtung ningalikeun ka mana eta leosna nini. Lantaran angin ngagelebuk nuturkeun eta jirim nini anu memang geus leungit. Rupa-rupa gangguan teh aya wae. Tapi aing jadi beres sabuk kebeneran aing teu make sabuk ieu. Ceuk Henry harita bari ngemakekeun sabuk kana pelebat cangkengna. Aing kudu neruskeun di perjalanan ya. Sanajan apruk-aprukan ka tengah leuweung. Aing tetep kudu neruskeun perjalanan nuju ke belah kulon. Harita Henry lempang deui mapai jalan satapak nuju ka tengah leuweung anu bakal nyambung engkena ka hiji tempat nyaeta pedesaan. Aing kudu nyorang heula leuweung. Jika nama engke beres ieu leuweung pasti bakal manggih pedesaan. Bener, ieu jalan teh tara pisan disorang ku manusia. Sabab katingali ku aing. Jalan anu ngemat ieu kur jalan satapak anu tangtuna. Jalma-jalma anu buka pangarti nu bisa lewat ka dieu. Salian tidinya ieu jalan tetep eueun wani ngalewat. Ceuk Henry bari tetep leumpang nyingrai-nyingraikeun rungkun anu ngutupan ka jalan.
beki lila harita Hendri lempang beki asup ke jero leuweung. Anu kaayaan dina jero leuweung teh poek lantaran katutupan kula langse dang daunan anu nutupan ka eta jalan. Ari dihanap katingali rada lalingi sabab poekna kudang daunan ngahamat kana jadina bangsa cukut anu dina taneuh. Dang daunan anu geus murag harita kanal ngampar di sakabeh eta leuweung. Barang keur jongjon harita leumpang gorobas aya nu ngagorobas harita di hareupeun pisan Hendri. Atuh puguh we Hendri kaget lantaran manehna keur jongjon leumpang tiba-tiba aya nu ngakusuk mun tarikna keranan. Hendri taki-taki ai berah teh ting horeng teh geuningan sabangsa ning bagong leuweung anu memang ngaliwat kaganggu ku ayana Hendri. Rupa-rupa nepi ka kaget aing geuningan aya satu leuweung langsung ngoreja tah. Ceuk Hendri. Aing atuh iraha nepina meureun lamun kieu carana mah. Kepaksa aing kudu kagunakeun kekuatan. Ceuk Hendri bari ngawatek kekuatanana. Jorelat harita Hendri ngajorelat. Manehna geus teu leumpang deui ayeuna langsung ngajorelat ngagunakeun kekuatanana anu disebut kidang kancana. Awak Hendri harita kokolebatan jojorelatan lumpat dina dang daunan anu memang ngaroyom dina eta pitempatan. Bekirila harita Hendri beki jauh teh eta tempat sakolepat Hendri geus aya di tempat anu memang nengang. Hendri geus aya di sisi leuweung reg harita Hendri eureun tepat dina batu anu ngajurung gunung. Aing geus tepi deui ka sisi leuweung. Lamun ku aing dititenan ieu leuweung teh kacida pisan legana lamun aing leumpang moal beres ku sapoe di leumpang di leuweung eta. Tapi kabelah dituna ieu daerah naon ieu? Harita Hendri ningali kabelah kidul katingali ombak laut harita di kajauhan. Oh, geuningan itu teh geuningan laut. Tetela laut geuning. Laut naon eta teh ngaranna? Lamun teh salah masih kene sadadampar jeung daerah aing. Tapi daerah mana ieu? Cowana aing rek ningali. Jorelat deui harita Hendri ngajorelat. Pas harita tekung sililan nepi ka hiji laut. Hendri nangtung tina hanapeun tangkal kalapa anu daunna tinggal rupai lantaran katebak ku angin laut anu memang lumayan gede. Oh, meni indah kieu ieu laut. Jika nama aing teh geus daerah sancang ieu. Ceuk Hendri harita bari ningali kana karang-karang anu ngaculang luhur. Loba manuk anu tingkalayang, loba kapinis anu kalaluar tina liang. Oh, ieu teh ciga-ciga nama aya guha ieu. Aing ek ningali heula ieu. Ceuk Hendri harita bari leumpang kana sisi karang anu nang tawing. Jorelat tle harita Hendri ngajorelat nyengcrek dina hiji karang di luhur cai. Anu eta cai teh naroelan kana liang karang aya antanapi kana liang guha anu aya dina bibir laut. Wah, ieu guha teh guha naon ngaranna? Hendri lalaunan harita asup kana jero guha. Barang asup purusut harita
loba sasatuan samacam lalai jeung kalong anu kalaluar tina guha lantaran kaganggu ku ayana Henry. Sanggeus kitu harita Henry keluar deui. Bari diuk dina karang melongkeun cai anu memang motah dir ibarat nembongkeun wawanen eta cai kasing saha jalma anu memang ka daerah eta. Luar biasa. Ieu cai mane sakitu gedena kieu. Ieu teh meureunana disebut sancang teh ya. Anu pernah diomongkeun dina pangimpian ku Eyang Raksadipa. Sanggeus kitu harita Henry nangtung ningali kana karang anu aya di tengah cai. Oh, aing rek kabelah ditu ah. Corelat harita Henry. Ngacorelat awakna ngalayang ngaclog kana pelebah karang nu aya di tengah laut. Harita Henry awakna jigah heulang ngaclog tina bibir eta karang atanapi bibir guha nu aya dina sisi laut. Ngaclog kana karang anu memang teu sabaraha jauh tina eta bibir karang teh. Harita Henry ngalayang celek awakna nyeung celek di tengah laut atanapi di tengah karang anu aya dina laut. Sasakali harita awak Henry kasebor ku cai laut anu memang ganas. Tur ngabudah dir ibarat letah anu ngelel arek siap nyantap kasing sahawai anu kurang waspada. Henry nangtung bari netenan ka sakabeh alam anu aya di dinya. Barang keur kitu harita seol aya angin anu nyeor gedena keranan. Cikikik aya sora anu seuri bangun suka na keranan. Eta nu seuri teh tetela sora awewe. Sorana halimpu sanajan kumaha oge sanajan nyikikik di kaayan kitu tur ganeng ku omak anu ting cebledug. Manusia anjeun hebat. Harita Henry barang ngadenge sora tan katingali culina rancung. Terus manehna ngacorelat deui kana karang anu hijina deui. Corelat. Henry ngantuk nama kaluar tina karang eta. Trung harita Henry nangtung tina karang sisi laut. Saha Andika? Naon maksud Andika? Seri ka kaula. Manusia kaula ngerasa kataji ku anjeun. Hiji pamuda anu gede wawani tur nyangking kakuatan anu luar biasa. Saha ari anjeun? Anjeun ulah wani ngomong tanpa katingal. Sok tembongkeun cirim anjeun. Teu bisa manusia. Wanci berang kaula tara kaluar. Kaula anu ngakeugeuh di ieu tempat. Panjaga pantai selatan. Eta sora anu ngomong teh ngakukeun anu ngajaga di basisir laut kidul. Anjeun sanajan pangawakan awewe kadenge ku kaula. Cikan kaula hayang apal cirim anjeun kawas kumaha. Anjeun tangtu bisa ningali kaula. Harita Henry sidakap siduku tunggal. Ngusap dua panona mapatkeun acianana
anu disebut panarawangan gaib jang mukakeun lalangse anu memang teka tingali ku lahir barang bray harita katingali dina sisi guha aya nu nangtung hiji jirim awewe geulis nakeranan make kabaya warna hejo karemong hejo siger oge dipapaesan ku warna hejo gebeg harita Henry ngagebeg lantaran eta jirim tetetela manehna naksir yen eta jirim teh hiji ratu lantaran manehna ningali dina sirah eta awewe make siger tur dipapaes ku intan berlian. Sanggeus kitu harita Henry pok ngomong tetela anjeun teh geuning aya di dinya eta wanoja anu ngarupakeun ratu melong ka Henry beri imut ngaglenyu Manusa anjeun hebat pisan hiji pamuda anu memang ku kaula didakoan. Maksud anjeun naon? Kaula teu bisa ngajelaskeun tapi hiji waktu anjeun bisa apal. Kaula teu bisa lila-lila yang harapan anjeun. Tapi yakin anjeun bakal inget ka kaula. Tur kaula oge bakal inget terus ka anjeun. Hiji waktu urang bakal kapapanggih deui. Les eta jirim harita ngacorelat leungit tina tempan Henry anu keur nutup. Geus kitu harita Henry ngerecemkeun di panona bari diusap. Teteh loba kaanehan geuningan di alam dunya teh. Itu datang ieu. Nya naon maksudna omongan anu tadi? Cek Henry harita bari leumpang lalauna ninggalkeun eta karang. Gek diuk Henry dina hanapeun tangkal kaboa anu kacida gedena. Henry melongkeun ka laut anu caina botah. Tur disadating celegur. Kajenting kumaha oge aing tetep kudu neruskeun perjalanan. Ulah kabengbat ku bangsa nanaon. Barang keur kitu harita kadenge deui aya sora. Awewe anu tadi memang ngomong deui. Manusa kaula ningalikeun anjeun di awal anjeun ini nepi ka ayeuna. Oh, maksud anjeun ngawaskeun kaula rek naon? Kaula kabeneran menang tugas. Tugas di saha? Tangtu anjeun bakal apal. Tapi lain ayeuna. Ceuk eta sora. Sanggeus kitu eta sora les dituturkeun ku angin anu handaruan. Angin anu handaruan tarikna keranan ini kabelah laut. Ari Henry kur tibah molohok ngadenge sora anu halimpu na keranan. Anu keur manehna mah asa can pernah ngadenge sora kawas kitu ari lain ngadenge sora Dewi Angkin mah. Ras inget manehna ka Dewi Angkin. Angkin. Anjeun aya di mana atuh? Henry harita manehna leumpang deui neruskeun di perjalananana. Ku gurusukan deui mapai-mapai leuweung. Harita kadenge ti kajauhan sora maung tinggal laur. Maklum di tengah leuweung anu tara kasaba ku manusia sama sakali.
siluman selemin pasti aya di tengah leuweung model gitu. Tapi keur Hendri anu geus biasa manehna ngararung pangalaman ku model sato-sato kitu, manehna geus teu gimir deui. Harita Hendri terus lempang mapai-mapai leuweung, mipir pasir, unggah gunung. Nu antukna harita panon poe geus lingsir ka belah kulon, nandakeun alam geus bakal poek kelantaran kasiput ku panon poe anu mengpeos ka belah wetan, ka belah kulon. Pok harita Hendri ngomong, sakedeung deui geuningan ieu teh bakal poek. Aing kudu neangan tempat sare di mana ieu? Ceuk Hendri harita. Bari lelempangan gancangna nakranan. Lempang anu teu katuturkeun ku batur, anu disebut aji kidang kancana. Lempang jeung lumpat. Harita Hendri ngalakukeunana. Nu antukna jog ka hiji tempat. Hendri nangtung nitenan eta sakabudeureun tempat. Katingali ku Hendri loba jalma anu lalar liwat. Rek kamarana jelema teh ongkoh peuting ieu teh. Sakedeung deui magrib jiga nama. Ieu panon poe geus ngeleg ka belah kulon, tapi jelema ngadon kalaluar kitu ieu. Harita Hendri cicing dina handeupeun tangkal nyerangkeun jalma-jalma anu sibuk. Aya hiji jalma anu make totopong, pangawakanana jangkung badag, ngan pedah dina umur geus katingali setengah tuh. Rag eta jalma eureun ngomong ka anak buahna anu keur ngariung, sakabe anak buah kaula, ayeuna dina peuting ayeuna urang sejaseba ka bangsa jin anu memang geus bere kasalametan ka urang. Daku kituna ieu seba urang sangakeun ka ratu urang. Teteh lah geuningan jalma trek nyieun sesembahan. Nah, nyembahna ka bangsa jin. Hendri harita terus ngadedengekeun. Sanajan jauh tetep jelas. Sabab Hendri ngagunakeun ajian sabda pangrungu. Tong boro-boro ning sipating anu deukeut sanajan jauh ceuk paribasana Hendri bisa apal tur bisa ngadenge kana sora anu ngabisikna. Harita pok di si bapak-bapak anu make totopong teh minangka meureunan kepala suku eta tempat. Dina peuting ayeuna wayahna da geus kumaha deui. Salah saurang di antara manusia anu aya di tempat ieu kudu jadi korban. Harita tekung silila katingali aya hiji awewe anu ditalian leungeunna kiri kanan. Dina kai anu model salib. Harita si awewe teh digotong ku genepan. Lir ibarat kuda rengong anu keur ngagotong bangsa ning boneka. Eta awewe teh katingali
cerik meninggal lengis lantaran diri narek dikorbankan arek dijen tumal supaya kampung jeung daerah maranehanana anu didinya saralamet. Ari Hendri kaget ningali eta awewe anu memang di talian suku jeung legeuna digarotong ku genepan. Tetel teu adil lamun kieu mah. Hayang salamet kampungna bari jeung ngorbankeun nyawa batur. Waduh, aing kudu bisa nulungan lamun kieu mah. Harita Henry encan ngelakukeun nanaon. Katingali ku Henry tina waktu harita barang keur kitu waktosna kabujang sep. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, cag atuh urang tuna dugi ka dieu nya mitra-mitra dina dinten enjing insyaallah urang tepang deui sareng dongeng ajib kasakten dina bagian anu ka 45 na dinten. Kalayan ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.